Kang Piki Jumad Ali Praja. Sampurasun, assalamualaikum sampurajan. Unu palih katu abdi Kang Fajar Muhammad Fajar Firmansyah SH. SH. Gitu Sampurasun para wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama ilmiah tapi disebatkan tadi dimistikeun. Apunten ya. Abdi nganggo pangsi, teras dikeut hidup. Dukun. Tante ayeuna nyebat gitu kan? Bahaya, seueur eta Waduh. Padahal upami ditinggali orang berpikir itu tadi harus secara holistik ya. Harus bulet gitu. Bulet gitu, tong sapotong. Ah, mantap aya istilah ieu mah pangintennya ajaran sepuh. Tong dimimitian ku ngewa. Janten tadi teh kan dugikeun kanu medianya. Ya, Media tak kan di literasi tak. mohon. Maksudnya kieu fungsi tadi uut badak teh sekam teh. Mohon. Eta kan kandungan anak naon Iya. teras pami dikasih uyah korosok Reaksi kimia anak kumaha. reaksi kimia anak kumaha ditambihan deui bawang beureum bawang cabe beureum bawang beureum eta reaksina sapertos kumaha berarti eta bagian nu ayeuna sareng kapayun mariosna nya Mariosna gitu. Makanya kada aya pananungtikan. Nah. Ya sedih pertanggungjawabkan secara ilmiah. ya. Nah, Gitu. Nya fungsinya kumanya abis salama ieu milampah ya sareng kilanceuk teh nya kitu. Di samping mencintai budayanya nah urang duaan teh nalungtik nalusur jeung nalipat. Jadi nya tina kearifan lokal ieu teh naon sih unsur ilmiahna. Tuh tadi baleman teh ya reaksi kimia naon antara sekam jeung uyah korosok sareng dengan naon cabe jeung sate cabe jeung bawang beureum eta itu reaksi kumaha? Reaksi kimia apa terjadi? Kemudian outputnya biokimia seperti apa? Sehingga tadi kalau orang sekarang lebih cenderung ke ilmiah itu apa yang disebut pogging ya. Iya, pogging. Nah, Kemudian pogging teh terinspirasi ku ieu panginten gitu Iya. kan. Ngapunten pang itu ngabentukeun anak pogging mah bahan-bahan kimia ieu mah herbal. Herbal. tah eta langkung sehat. Langkung sehat. Langkung sehat. Langkung sehat berarti kalau kurang teh tos ngajarkeun teh paripurna holistik teh. Holistik. Kamu kesehatan urang teh janten mataknya. Oh, kunaon disebatna tata liparan teh nya panginten tos ngabakalan tah kalau urang teh. Cik buat kumarane. Gitu. Inti nama nya abi ayeuna non ngalalakon duaan ya sareng kiranceuknya. Inti nama eta. Di samping mencintai budaya, ayeuna naon dina kearifan lokal urang sisi ilmiahna kumaha. Tadi kan abdi kurang jelaskeunnya tadi di batuna kulanceuk kilanceuk. Dia teh memang abdi ieu Bang Agungna abdi pakolot. Sanes pangalitna. Cara Bang Agung. Bang Agungna mah ieu terus di mana Bang Agungna ieu Bang Agungna. Abdi panengah urang. Abdi teh panengah ieu. Alhamdulillah. Mangga satacan dilajengkeun di obrolan di subscribe heula. Ulah hilap eta. Bari ieu ternyata obrolan ieu di pundulur duanana ieu masihan pangaweruh ilmu anu luar biasa. Sareng ilmu ieu sehat ka urang sadayana. Pami dibandingkeun tadi teh disemprot ku pogging mah jalmi saladieun, tapi ternyata pami ku sekam atau nepi ku uut badak sareng uyah sareng bawang beureum, cabe beureum, jukut palias eta sehat ka urang sadayana. Margi tadi disebatkeun aku abdi dijantekeun ide atau saya nu di isoman teh tah. Ieu kanggo sadayana panginten wargi-wargi anu nuju isoman lumpat ka dapur ayeuna mah. Lumpat ka dapur. Aya naon di dapur sok beuleum. Ulah sina kahuruan. Aya cabe beureum, aya bawang beureum,
nu aya we heula uyah tangtos aya di tiap rumah tangga tangtos uyah aya yakinlah eta mah pengganti buut badan biasna we dipenta lah disuhunkeun ku urang hampura diduruk dijadikeun ubar beureugannya gitu. Tah janten ieu aya tadi aya kecerdasan universal anu tos ditangkep atanapi tos diterjemahkeun ku kaluhur urang dina disebut anu tadi ku Punadi Sandi Sastra. Tah Kang sateuacan lajeng kanu sanes ieu kecerdasan universal ieu teh ditangkepna atanapi diudagna atanapi diajarna teh kedah kumaha ieu teh? Nah, kedah saya lagi. Di urang teh aya lah kaya. Aya kurung, aya kurung. Nah, munjal mah geus apal kana kurung anjeun kuringna. Ah, bahasa kolot teh lah ieu. Iya, mangga. Maka menerima banyak sinyal-sinyal kecerdasan semesta dari Allah. Janten ilmu teh pabalata. Ngan cuman kumacarana ieu budak urang kedah janten lan sagehan. Da kapungkur mah puntennya mungkin bahasa kolot urang itu tidak ilmiah. Seperti kieu lah, harita mungkin tacan aya rada, tacan aya kompas. Tapi ketika menentukan sesuatu misalkan kolot urang bari dinampah. Rek milari si anu, rek ngajunjung si anu, kunaon bet si datok si leupeutna. Jarang muncul lah bahasa ilmiah nama intuisi we ada terbukti secara ilmiah. Intuisi kudu ngambil apa ka daerah mana mudag si jalmi eta mudag ka jarina malu ieu teh kunaon bet kedah si datok si leupeutna hartosna baca ka jero malebuh bahasa ilmiahna move in teh sanes move on ya keluar lumpat ngomong Iqra kita baka bahasa agama bahasana. Iqra bacalah kita baka kitab nu aya dina awak anjeun. Awak urang heula apa binafsi kamu di awak urang. Kumaha ieu carana urang supaya tiasa kadinya ketika urang tos melebet kana hakikat kana kasajatian kana kasunyatan atau naon lah istilahna. Malah eta istilah bae daun mana. Itu akan muncul sinyal-sinyal dari alam semesta. Kecerdasan universal teh. Jadi budak si eta teh kabaca kakaler kawetan jawaban solusi serta jawaban itu kapan tak? Luar biasa rugikeun kalebah dinya na. Eta tina Iqra kita baka teh kadinya mun bahasa agama disebutna Iqra kita baka. Si target teh sapertos ninggal video panginten. Hasilna teh hasil melebuh eta teh. Nah itu di dunia barat disebut dengan vision teh titinggalian. Lain tinggalian. Tingali anu teu acan ngawujud. Teu acan ngabukti gambarna ka ya bahasa gampang nama ide lah. Muncul ide. Kan cuman kumaha carana ieu? Aya satu hal nu kana dipenuhi. Waspada permana tinggal. Bahasa lokal nama si pisiem teh. Muntos waspada permana tinggal katingali. Dijawabkeun, pilampakeun, rek kalah kedah kumaha. Bahkan upami di udang mah metodologi lagi kapan Rundayana teh metodologi teh gitu. Ngaguar deui bahasa akan ngeunaan ujang ya ujang teh beda tingkatan jalminannya beda. Nah, di mana dina keilmuan Sunda berkaitan sareng mungkin tadi melebet tadi, ya itu satu metode untuk meningkatkan kecerdasan spiritual bahwa kecerdasan apapun yang meningkatkan kualitas diri. Karena make bakal muncul hiji kawas kita. Jantan kan di Sunda teh aya istilah aya jalma, aya manusia. Jalma naon teh tah? Aya jalma mah nya panginten nu belum mendapat pencerahan atau kawas kita, manusia mah yang sudah mencapai tahapan
sekitar. Ritual tertentu. Rata kan dina kujang oge kan jelema nu tos teu butuh nanaon mah bentuk kujangna ieu. Simbolisasi kujang. Taya ya tadi rada menarik tina bahasa nu nembe. Naon urang meningkatkan spiritual. Jalan tadi tehnya melebuh antawisna. Iya dikaitkan kanu bahasan, kanu materi bahasan tadi berkaitan sareng corona. Ya. Kan jalmi ayeuna orang semua berpikir, semua kecerdasan, semua elemen keilmuan dikerahkan untuk yang namanya meningkatkan imun. Ya. Apakah salah satu metode melebuh itu bisa meningkatkan imun tidak? Ya. Nah, penjelasannya maka kan gua Ya, abisnya bukan gitu. Ya jantan dina proses namanya istilah banyak istilah aya nu menekung, aya nu melebuh, aya nu meditasi dan sebagainya ya intinya itu menyeimbangkan kimia tubuh. Jadi dengan ketenangan otomatis Iya, mengerikan sok. tarik. Cakatakin. Kimia tubuh oge madenan seimbang. Lamun dina monaon matak simbolna di Cina ada yin dan yang, dan antara garis hitam dan putih itu ada pembatas. Ada titik. Keseimbangan. Ada titik hitam, di hitam ada titik putih. Nah, Keseimbangan dia itu mencapai keseimbangan pertama yang minimal kimia tubuh itu menjadi seimbang. Dengan kimia tubuh seimbang, kinerja organ juga insya Allah maksimal. Jadi imun itu bisa keluar gitu. Ya, sekarang dikir intinya orang yang sehat secara medis itu frekuensi tiap organ itu seimbang. Seimbangnya dalam ilmu medis mah orang itu sakit karena frekuensi organnya tidak seimbang. Duh, iya jadi menarik. Oke ya. Sotra. Biasanya panginten no berbagai aliran da ilmu universalnya no Islam biasa ku Islamna gitunya kan gitu tama. Zikir mendalam no Katolik biasa ku rosario. Rahasia. Sunda tiasa ku menekung, nu Buddha, nu Hindu sami. Intinya ya istilah dan lelakunya saja yang berbeda, intinya mah kadinya kan mencapai ke kesadaran universal dan kecerdasan. Nah janten tiasa disimpulkan berarti orang selain ya orang dijejelan ieunya ayeuna ku dijejelan pertama ku informasi. Ya. Baik anu positif maupun negatif, informasi tentang Covid itu kan deras sekali. Saliuk beh. Iya. Bro di juru, bro dipantau teh. Bos Covid. Dimanapun orang Covid jadi cerita gitu, jadi dongeng, jadi dangiang gitu. Nah ternyata di si lokal genius tadi diantawisna anu ku akang dipraktekkeun aku melebuh, diantawisna ku pun adi bade kunaon wae ge dina level-level agama tertentu aya carana, aya metodologina gitu. Janten si imun ieu teh kan kimia tubuhnya. Ya, kimia tubuh yang kimia tidak seimbang. tubuh. Jadi ya kepada teman-teman semua tolonglah untuk narasi-narasi negatif yang bisa meningkatkan kecemasan dikurangilah gitu. Ya. Gitu. Jadi sebarkanlah tadi teh bahasa yang baik itu berupa doa. Berarti narasi oke harus narasi yang positif. Dan lingkungan pun harus didukung untuk mendukung anu positifnya saya sudah negatif. Nah, geningan. Jadi berita tentang yang terkena COVID serta berita tentang kesembuhan harus seimbang. Balancing. Kami orang yang diceritakan kematian. Waduh, gede kurang tuh. Tapi cobalah bukan tentang kesembuhan akan seimbang. Gitu. Ternyata dari sisi kearifan lokal atau lokal genius tadi sudah punya cara, sudah punya metode. Tinggal kita mau seperti apa ngambilnya.
secara personal mungkin tadi dengan melebu, dengan jikiran, Ya. dengan apapun itu menekung meditasi, yoga dan segala macamnya gitu. Dengan sarana pun ternyata kita sudah punya. Nah, atuh naon deui nya? Nah, wih deh kan, ya kan kunaon kalau orang terus biasa nyiptakeun kalau anjing lah, karena balik deui kana metode mencapai kesadaran. Nah, Enten kawit nanti namuin membaca diri, terus move on membaca alam, nya dalam wujud ari kaluhur urang mah meureun sastra jenderal ya. Bahasa-bahasa semesta yang disimpulkan dengan model kalapa da eta bahasa semesta. ya. Terus nusanes-sanesna ya dari membaca diri membaca semesta ya temonya item-item seperti peninggalan lah. Terus namun dina penanggalan itu simbol dari kalapa itu kalaida. Ya, Waktu kalaida, berarti waktu. Ya kan ari membahas Sunda mah cakupannya luas sekali. Ya, nah matakna kieu ya Kang ya. Ayeuna urang da materina moal tiasa leupas tina corona ya. Oh, nah. Tina corona. Artinya corona teh kan lamun teh mah timbul ti alam gitulah, katakan dari alam. Berarti kan kondisi sekarang orang itu kurang dalam membaca alam. Ya. Kurang dalam membaca alam, sehingga si corona ini yang tadinya berdiam diri di habitatnya sekarang berpindah bermutasi ke manusia. Nah, kira-kira kalau tadi dari tahun 30 contohnya 1930 ada wabah pes dengan pagebuknya, sekarang dengan pagebuk corona gitu. Menurut peneropongan atau menurut intuisi tadi teh karena vision gitu, ada pandangan ke depan. Kinten menurut Kang Piki, kinten iya sabaraha lami bagi itu sebanyak 2 tahun itu ya Kang ya. Kinten ya main babaledogan lah, bahasana babaledogan. Upami urang pas eta tantoskeun pandangan. Ya, Aya menyebabkan rekayasa politik, menyebabkan rekayasa ilmiah, aya menyebutkan ini kesengajaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok global. Aya nu intina ke supaya vaksin laku, aya nu naon. Ya, itu mah mangga lah persepsi masing-masing. Mangga wae Tidak tamanya. boleh menyalahkan. Iya. Kan mangga bebas. Ngan sih memang anu memandang secara spiritual di kajian spiritual, bahkan anu bisikan-bisikan, bahkan menyebut wangsit atau apapun namanya, anu menyebabkan akhir tahun 2002 beres. Berarti terakhir insya Allah tahun 2002. Nah, menurut pun adik kumaha ya. Tapi lagi masih aya kene nu sana saya menyebutkan 2 tahun, anu menyebutkan 5 tahun. Ya. Sapu kata kinten atau napi aya Abi mah aya pandangan lain. aya tah mangga. Itu nama orang itu kesadaran, kesadaran diri orang seperti metode tadi itu berarti dengan ya meditasi lah kesananya itu menyeimbangkan kimia tubuh, otomatis kimia tubuh seimbang, asam basa tubuh juga seimbang, dan kelistrikan di tubuh juga optimal, jadi kita sehat. Itu nama ya ayolah gali kearifan lokal, gali lagi nilai-nilai agama. Ya, itulah keseimbangan. Jadi ya intinya lah melaksanakan segala hal itu harus holistik. Nah, menyeluruh ya. Menyeluruh. Janten dari 2 pendapat ya, inti nama salaras nama orang diuihkeun deui nya. Diri orang sendiri. Diuihkeun deui. Diri orang sendiri. Berarti tah lamun ayeuna mah heureuna ieu heureuna. Cik atuh anu isoman teh bere metode eta nya. Wayahna caricing di imah di isoman, tapi ti jam sakieu tadi teh moyan jam sakieu. Jadi si 24 jam eta teh diatur sedemikian rupa
supaya tadi teh imun tubuhnya Iya. naik gitu, ulah dibere hal-hal anu mata turun gitu. Da kajian di jajalan ku obat ku vitamin oge. Iya. Hari respon tubuhna Ya. penuh kecemasan mah panginten stres we nu Iya. munculnya. Gitu. Nyatan kuya deui ka kearifan lokal ya. Kalau urang teh tos pangring tos ayahnya model gunung teu menang di lebur. Sagara teu menang di rumpatnya, lebak teu menang di rusak. Tapi panginten urang teh nya ku kajadian corona ieu sapatos nu tadi dicarioskeun ku akang. Ya urang berinteraksi merhatikan alam teh tos kira. Nu tadina habitat corona ieu di dieu bermutasi ka jalmi nya jantennya ayeuna mah balik di ka norma-norma agama, ka norma-norma sosial ya. Dari lagi kesadaran lah. Kesadaran. Dan memang kapunten ya ima perakiraan dalam Lah ada selepas babaledogan lah. memang ada orang yang berupaya untuk menjauhkan kita dari hal seperti itu. Menjauhkan dari kearifan lokal. Kearifan. Bahaya bisa. Gaya hidup, gaya berkomunikasi dengan alam, berinteraksi dengan alam. Yang tadi dicari kita terus siga sengaja dilupakan, Dilupakan. jauhkanlah dari hal Ya itu. kesana namanya strategi kebudayaan yang sudah masif berabad-abad, yang menghasilkan output. Kita tidak bangga dengan budaya kita. Ya. Kita malu dengan leluhur kita karena diajarkan leluhur kita menyembah batu lah, menyembah arwah, animisme, dinamisme. Tapi dengan paparan tadi, masa sih orang di animisme, dinamisme sudah menciptakan suatu budaya yang bisa bermanfaat bagi Menyimak teh hanya di salah antaranya. satunya. Terus metode tata sarira tadi, masa iya sih orang animisme dan dinamisme sudah berbudaya seperti itu? Karena setiap peradaban lah, kita melihat peradaban majunya peradaban Islam itu mereka sudah mencapai tingkat ketauhidan yang paripurna sehingga menghasilkan masa keemasan Islam. Itu salah satu contohnya. Berarti setiap kemajuan budaya itu didampingi oleh kesadaran atau ketauhidan. Intinya seperti itu. Nah, berkaitan dari budaya ya, budaya. Apakah tadi teh sepertinya ini ada sebagian atau sebagian kelompok yang menjauhkan kita bangsa Sunda, bangsa Nusantara dijauhkan dari budayanya. Nah, apakah ini isoman ini kan jadi budaya nih, budaya dadakan? Iya. Isoman baik di rumah maupun di tempat apapun itu namanya jadi budaya dadakan untuk menanggulangi pandemi ini, pagebuk ini, gitu. Apa ini mah jelas gitu ya, yang menyarankan itu pemerintah gitu. Pemerintah menciptakan satu budaya gitu, satu budaya bahwa kita itu harus diisoman nih yang terkena COVID-19 ini wayahnya cari cingwe di Arimah entong ngalidar gitu. Itu kan satu bentuk budaya juga gitu, yang mungkin mudah-mudahan tadi seperti Kang Biki sampaikan, mudah-mudahan wabah ini hanya sampai di 2021. Kita berharap sih secepat-cepatnya, besok lusa Bislah siapa tahu di urang. Itu jadi menarik nih obrolannya. Jadi ternyata dari sisi budaya pun secara umumnya, secara umum budaya bahwa kita tuh sebenarnya sudah punya untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi sebenarnya betul kudu bingung ya. Iya. Teu kudu bingung karena orang tinggal ningali we heula mundur ka tukang. Ya, luar dari dangiang. Bahasa pun Dan ada memang itu diarahkan tadinya artinya dijauhkan gitu dengan hal itu. Dijauhkan karena ya strategi kebudayaan tadi pertama yang menceritakan leluhur kita itu seperti itu, jadi kita tidak bangga. Iya. Merasa rendah diri. Karena gini, Gitu. apun tadi. Iya. Tinjauan kebudayaan. Sebenarnya setiap budaya itu bersaing. Ingin menjadi pemenang. Setiap budaya Iya. seperti ayeuna aya kapungkur kan aya budaya Hollywood. Ya.
Berikutnya di India teu eleh-geleng. Bollywood. Bollywood, aina K-pop, Korea. Iya. Sebenarnya semua budaya itu ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi penguasa dunia. Jadi ke arah penguasaan dunia. Ya. Apalagi sekarang dengan didukung teknologinya. Teknologi digital. Globalisasi lah, globalisasi dunia ini terbuka segala macam. Ingin saling menguasai. Apakah ya tadi teh kemudian tadi kan rada-rada nyinggung tadi masalah konspirasinya. Tadi teh wabah ieu mungkin bae cenah ciptaan teh nya. Cek sakawan. Nah, gitu. Ciptaan dari seseorang gitu atau sekelompok orang atau sebuah negara supaya ya tadi teh orang dibikin stres, dibikin apa gitu sehingga lupa. Iya, Nah, imunnya turun. imunnya turun, lupa pada budayanya Ya. gitu. Sehingga yang dimunculkan itu kan sekarang masalah kesehatan. Iya. Dominan itu wayahna kieu nuangan vitamin, ngalutan vitamin, nuangan obat gitu. Semua kan masalah kesehatan. Nah, kesehatan diri padahal sumpingna di mana? Nah, sumpingna di Ayeuna mana? mah deui ka ayat nya. Dina Islam diajarkan barang siap dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baik seluruhnya. Seluruhnya. Ya, intinya dalam diharfiahkan ku ahli tafsir mah kan kolbu hati. Padahal hati teh hati nu mana bukan hati ini. Ini mah fungsinya kan menyaring darah, Nah, membuang racun Sampai misalnya. liver. Ya berarti pikiran. Kolbu itu pikiran ya pikirannya harus sehat ya. Ini metode itu sudah banyak kok yang untuk merangsang kesadaran teh di tiap agama juga ada. Yaitu kembali lagi kepada kita. Ya inti nama tujuan nama sami mau cara yang ya ieu nu benten panginten. ya. Lah. Jadi kan laras pisan gitu nya laras pisan naon anu didarugikeun teh. Urang mayunan berarti kan secara tidak sadarnya urang disibukkeun ku berita-berita ku narasi-narasi anu negatif sehingga orang teh sadayana masyarakat Indonesia itu kondisinya cemas, gelisah, bahkan stres ya mungkin wae aya nu depresinya gitu tingkatan-tingkatan psikologis kan seperti gitu nya. Nah, ini padahal sisi budaya orang tos sakitu aheng nya. Budaya orang sakitu aheng na. Lamun taeun teh mah tadi kanggo filter lah. Bahkan di wawuhan oge bisa pangintennya. Iya. Di wawuhan oge terus bisa ilmu naon eta atuh terus bisa ngawawuhan makhluk anu teu katingal. Gitu. Dina ieu kantos aya nu ngaduar yang sapertos kapungkur mah budaya kabaheulaan gitu nya. Di mana bade tatanen teh sok aya prosesi acara heulanya. Nah, Nyajen heula, nyipit amit heula. Ya ternyata dalam bahasan diskusi nu kantos ku pribados diikuti gitu nya. Itu aya nu disebut lembut. nah, Lembut eta teh sanes juring sanes naon, tapi jasad reneh. super kecil. Super kecil diajak komunikasi dina posisi eta teh supaya nyuburkeun tamu. Ya jelasnya pengintennya tah ayeuna lamun secara ilmu biologi urang pan nyanaktan sawah we sakieu sabaraha ribu madu. Iya. Hanya sabaraha mikroba di dieu. Tah eta. Ya eta janten we deui kamu bahasa Panjingrat pangetan dina posisi eta ge aya bahasa non aya jampena oge nya nu isina nya berkomunikasi intina berkomunikasi dengan alam sekitar. Pesawahan katingali jeung nu katingali. Si password berenang teh nya. Gitu lah. Jadi urang teh kan hayang muka ya. Iya. Muka janela gitu. Berenang aya slotna. WD kano ieu Password bahasa Panjingrat eta nya pangetan mengajak si bakteri kuman untuk
lah gitu tapi dengan bahasa yang bertata krama. Etikana ada dipakai. Ya etikana. Ya berarti kan selaras nama setiap individunya, setiap individu ya tadi itu panginten kami ngawas ka diri orang, ka diri pribadi da tangtos nanti tos dipasihan kemampuan ya. Iya. Kemampuan kanggo berkomunikasi gitu. Bukan hanya dengan yang terlihat tapi dengan yang tidak terlihat pun mampu selaras nama. Kantun merenang kurang kersananya. Kersa ngaguarna deui, ikrona deui gitu, ikrona deui. Tah kan iya salah sawiosna panginten. Naon pengalaman ieu pangintennya? Pengalaman Kang Piki ya. Kakang Piki itu betulnya ya. Supados urang tiasa berinteraksi sareng alam ya. Utamina ayeuna tadi aya wabah virus corona. Biasa orang komunikasi atau napi ngajalin hubungan sareng alam kan di alam iya nya tadi si corona oke mungkin kan sami di alam iya nya gitu kinten menurut pengalaman dina suasana sapertos kumaha Kang ieu nah di gunung nah di guha nah di cai nah di mana eta ngaraoskeun tubuh sehat gitu. Pada hakikatnya mah kita itu tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Tidak lepas ya. Gitu. Dan di antara ruang dan waktu itu ada segmen-segmen waktu. Menuju iraha atau orang biasa belajar macam. Tapi lah, kami kasih contoh. Upami China bergelombang, biru, rame, padat. Kita orang biasa ningali lembat nata China. Mual tiasa ya. Berarti dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan keheningan. Di Islam itu ayat disebut sholat tahajud, udah waktu tenang. Per sepertiga malam. Di Kristen ada yang disebut dengan waktu teduh. Waktu teduh. Nah, di budaya-budaya tertentu oke nu lima ada waktu-waktu. Memang waktu sekali kita tadi kita itu tidak bisa terlepas daripada ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itu sebenarnya berinteraksi dengan kita. Langsung ngahiji dari orang gitu. Bisa nggak kita membacanya? Iya. Salaras nama upami dibaca tubuh kita teh ngobrol kamu. Terus jelas sedang darah tinggi, daging domba ngomong ke kurbannya. Hantam we obat kuat, cenah obat kuat, lain obat kuat darah tinggi itu terjadi. Artinya tubuh kita tuh ngomong pada kita, kan kurang teka baca, teka ikro, teka kuping. Terus ngomong tong lobatin nggak ada daging domba ya awak geus teu kuat yuk. Gitu. Atau tong lobatin mengkonsumsi anu. Nah ini ya memang mau dijabatkan ke dokter ulang wangiun. Sama sama upami orang terus biasa berbicara dengan tubuh kita bakal ngakos. Udang biasa mengendalikan diri. Lalu makan iya teh berakibat ieu ka tubuh kita nggak? Kamu pamirsa yuk, kamu penonton channel Sunda Hyang. Waktos kumaha Kang eta supados si tubuh urang teh biasa ka ikro, biasa ka baca. Tah eta kan tadi disebutkeun lamun versi Islam mah tahajud dina waktu tahajud. Mungkin kan teu tahajud wae. Cik kinten-kinten tah urang urang teh kudu ka tempat-tempat anu sepi, tempat anu endah, dan anu kumaha Kang? Tahu jadi karena metode itu satu mencari waktu tenang. Intinya. Kedua milih tempat anu tenang. Waktu tadi teh hanya ruang sareng waktu teh bisa. Ya upami dina Islam makani wa zaman itu waktu makan tempat. Sanes makan dalam bahasa Indonesia nya. Ya mohon makani. Kita mun itu to'am dina bahasa Arabna. Makani itu tempat. Makani wa zaman waktu dan tempat tidak diawas.
Kalau misalnya pun ada tadi si kalapanya. Kalapa uang dan waktu. Tapi pada tingkat pun tadi jelaskan, pada tingkatan tertentu, pada situasi dan kondisi apapun kita mampu menciptakan ketenangan. Tah eta intinya manu kedah di udah Nah itu. Ya memang maka kayak tahapan-tahapan mana jalma manusia. Kari notos manusia memang itu ya. mau apa kalapa. Ya notos bisa menciptakan ketenangan upami dina filosofi ku jaman notos teu perlu apapun melepaskan keduniaan. Ya pangitu kadinya lah arahan nama Ya harus pisan. tahapan-tahapan gitu. Jadi ayeuna tadi teh akan tadi secara detailna kanggo urang biasa diserap urang sadayana. Iya. Yen urang utamana milih waktu anu tenang, makani jamanina, kaduana tempatna ieu si makanina. Nah hadek di kamar, nah hadek di ruang tengah, nah hadek di suhunan mangga atuh. Atau rek lompat ka gua ka leuweung mangga. Ai sanggem mah. Nah, jangan kayak emot. Jadi budaya nyeker. Nah nyeker Kan ada nyeker kan atau setelah dina ilmu refleksi kan terus dijelaskan bahwa dina ke emosional. dampak kaki teh banyak simpul-simpul sakit. Nah itu waktu berkaitan dengan mandi yupi, ternyata para praktisi refleksi itu ya ada juga yang menyebutkan bahwa untuk penyembuhan itu jalan nyeker itu tengah hari. Jadi menuju poe ereng-erengan, kurang nyeker. Bahasa Cina na ya tampilna. Urang udah kada nyeker. Eta teh disebut dengan metode grounding. Ground teh kan bumi. Urang berinteraksi dengan bumi kaki urang. Asal dina tanah. Tah, enak tuh pemirsa dangukeun ieu. Aya si grounding ayeuna mah. Kalau jantan ngalebarnya pemirsa. Teu ngalebar salarosna mah kieu. Pami ditambahkeun ieu nya. Tubuh kena ku Covid. Melemah di dia kan panginten paminggu udah keseimbangan positif sareng negatif. Seueur negatifna ya. Sehingga tubuh melemah diserang Covid. Nah, aku orang tuh di sina nyeker. Di grounding ke. Grounding itu adalah penetralisir. Negatifnya diuikeun di kamu. Mangga, innalillahi di kabumikeun deui. Widaynya kunaon gitu para petapa kumpul aya nu bahkan dina film Sunan Kalijaga ge terus di asana teh divisualkeun. Ternyata itu intinya ya pelepasan energi negatif ya. Jadi si energi negatif di tubuh itu dilepaskan. Iya, pelepasan. Digroundingkeun lah gitu. Digroundingkeun. Terus nya ada penelitian bahwa pohon beringin itu mengeluarkan ion apalah, jadi bisa menyehatkan manusia. Si beringin. Iya. Tapi pun cau kumaha. Aduh kan. Eta mah cau we dituang. Terutama cawu mas, cawu mas. Nya, lupa teu ya Cawu sok. mas anu salami di mistik. Muluk senang Muluk pakai susuk, muluk ilmu. Waluncatan susu. Terus dina kelor oge satu itu saja namun disumput-sumput tadi dinyata ya kandungan gizi yang besar. Eta teh. Eta dengan ai kunaon